Justin. Ya. Tugas. Ya ieu mah pan awewe kiratan apa Pak? Maksudnya teh sebut Nyebut lawe terus naon ari kiratan awewe. lawe Pinter. Naon ari kiratan bisa. Naon ari kiratan ini. Biasanya naon diucapkan pengalaman. Aisyah pernah kan ini? Itu Pantok aja kan dia. Kalau kau Payung di jero, usianya kecerok. itu, kalau dia cuma habis karena ini Pernah gitu-gitu cenah. itu Pak, dan itu Ini riwayatnya kumaha eta mah? Riwayatna. Pak, tapi tekan nih, nyari di atas gitu. Di mana? Ayam ini. Terus kalau kau maksa kau nembongkan pinarok kali gitu-gitu tembok. Jadi ini ulah mau. Ini mau ini mau pergi dapat ini mau ini mau pergi dapat dia mau Tadi yang lupa mate. Aduh, aing mah mang ojo mah ujung. Rek meuli aroji aja. anu ngejo teu di baju susu nasi kenyok Geus ngaji dewa. selain mah sok cing kurang melaku sok Masalah ini. Aing mah gusti saya. Kalau bapak aing dia gitu lah. nah bahasa berapa sih Karena lagi di rumah tangga pemajikan. asal masih ada di itu Indomie ya ditungguan ya Indomie lain Indomie anjing Indomie aing lapar Harus perintah bisa karena Indomie mana Indomie Sok Indomie. ya bisa win singgal apa ini sok oh kamu ketahuan nah maksudnya ada gitu gitu tuang kalian cancel oke selamat malam semuanya apa kabar kuningan kita malam ini kedatangan artis yang sudah fenomenal sekali dia adalah artis yang top badak top mau top pelindungan di KPH umur acan panjang gini nona Briefing. ayah nih top badak top mau ayah baru dihasilkan bang sekarang kawan dari buka sono jangan kopain mengingat heboh Ya, oke langsung saja kita panggil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mama sudah ini panggil assalamualaikum salam bola kan manggil artis langsung saja tepuk tangan yang meriah untuk ceng.
dia asal ningali kuburan. Red kali ningali kocok. Karek yang ngeret ke dia rada pantas gitu. Aku bebas mengatakan apapun. Iya bebas. Lamun Bupati Kuningan kumerau. Hari bapak Latihan sama John Bakli boke. Orang mah bebas. Karena iya rekasa aku mau urang. Ada gua di gerbek Hans. Ibu kenal tadi kenal sih Masya Allah. Kenal. punten kade Kenal. Ya sekedar tenang. Oh dioperasi iya kunaon panyawatna. Oh mohon dia mah anu kieu mah kedah sabar akhirna mah. Kehilangan biaya, jadi dede teh terbiasa berobat. Mohon. Ya kayak dulu kembali gitu. Ya. Iya betul. Saya pesan aja. Ya. Nabi ya. Kan. Itu kayak ayam mantan orang di dia. mana Mama lima. Tak mah di tukang. Dia. Ayam mantan orang. oh iya pak iya oh Tinggalin. awat toh Tadi ya. maka dia mah Potongan papa? Potongan tinggali calana jin pamerti urang ge dipake kan. pasien jalan punten Sorangan. sok mah dia Tuh cik aing percaya tuh pakai calana pakai jin bener pakai tinggali. Tinggali calana jin uti urang dipake kene. Aing manggilna harita naon Pak Yayang bebek. Ya, mohon sok. Masih simpan di dia, sok simpennya. Nah, simpan nuhun. Bener sok simpen sok. Mangga nuhun sok. Nuhun bisa nuhun. Sok simpen heula. Sok. sekedar Nuhun. Sok Tapi ibu calik pesan calik keras calik. Ibu calik. Sok calik sekedar. Tuh tinggali penyanyi dangdut aing karek banggi saukur hidup kudu dengan di rumah make jin aing karek tinggali kakarek aing tinggali di make jin tinggali aduh tinggali dilipat karena yang itu nanti kalau sedang 80 tahun padahal gini Hai mami eta hai sana Ceket. Hai mami. hai Hai mami. Hai mami, Ya nu mami mah ieu hai papi atuh. Hai mami. Pape. Aduh papi. Mate ngaran saha? ngaran Ngaran saha? Hah? Tati. Casti. Oh, Casti dulu adina Mang Casta. Lanjutna Mang Castu. Urang mana neng Casti? suka maju Di mana suka maju teh? Desa ieu kene. Oh, ka dieu rek naon? Ningal saha? Aduh. Tinggali nyetar ka aing panggil kieu. Kieu ting nasib. Ka mana si Aa? Ka mana? Ieu teh parawar. Parawar kene ha. Oh, masih gadis. Ya, lain imananya Mat Casti masih gadis. Mohon cacan pasti can nikah bisa. Kata. Bobogohan can pernah. ayo ngomong pernah Nah, kunaon teu kawin. Oh, ayeuna umur sabaraha? berana 17. Heeh, 17. lain sesana. Cicing jeung saha di imah? Mana yang kene? Maya kali, bermain macam sudah tahu. Sabaraha mana? Luka. Ieu cara rajin ieu di mana meuli? Oh di pasar mana? Oh Cibingbin. Heeh. Sapopoe dahar di mana?
Bapak gubernur kemana? Ai masih mak sama Ma, sok kuli naon? Ngoyos. Oh, kuli ngarapet, kuli tanur, kuli babut, kuli derep. Bicara derep mau di kuningan. Derep, sami. derep ngarapare, derep. Pak, berarti dia pada malam nanti 50.000 bari nonggeng tapi halal. Oh, 50 di masih di rumah. Di dia sabaraha ngoyos. 50. Oh bener. Ayeuna keur usung naon di sawah teh? Panen. Panen. Berarti ayeuna keur ngarit. Aya ngarit tadi ngarit teh. Ada. Di mana tadi ngarit? Sawah. Sawah saha? Atur. Heeh, menang parena. Nah, karena sabaraha bagi sabaraha? 5.000. Ah, lu lebih murah, lebih mahal. Yang ieu na Ada apa di itu sabaraha? Ini na 5 hiji sama enggak. di Subang. Sarua 5 hiji tapi kan ayeuna mah ngediderepkeun. Dikulikeun teh dirontok dibayar ayeuna mah. Kurang kukulu kuli teh dimulai. Heeh. Jadi ka dieu teh arek lalajo. Lalajo saha? Masih. Iya, ternyata aku keliling ke setiap sudut kota dan sudut desa. Jodoh yang sejati itu di sini. Perjalanan itu begitu panjang hanya untuk menemukan dirimu. Coba beri lagu Casti gerak 1000 kali saya kasih. Joget, joget, joget. Bersikap demi sedangkan Lain bising si Ma penasaran seumur hidup can pernah dipayang ku lalaki. Ma, hari eta hasil lamun Ma ngoyos, duit tadi kamanakeun? Pakai nah mayar naon? Tuh boga, pakai dahar, beli beas. Si Ma di Ma diberi dahar usaha kumaha, usaha mah. oh alhamdulillah. Jadi usaha mah derep ngoyos babut eta teh dipake dahar jeung emak. Ari si mana boga budak saberhiji? Tilu. Hah? Itu mah itu Nah itu boga budak tilu geus karawin. Geus baruga imah. Ayeuna emak teteh gitu. Neneng Asik. Neneng Casti di Mas sabaraha urang? Duaan. jeung mah unggul. Jeung mah unggul. Oh, duaan wae. Geus boga baju lebaran can? Kamu bakal bohong nama lo. Cinta sejati. Alhamdulillah. Gimpi naon
Justin. Ya. Ngaguru ku kabodohan ikhlas desi kapinteran di macasti dimu paningal kurang jangan bodoh tapi kurang talan ikhlas pinter ciri pinter naon bisa merek dahar inding moal nuntut warisan moal minta bagian tapi nusanes biasa janten pinter segala nyampak cantang tuh bisa marabat itu dina dinten iya dinten anu nyanda kemuliaan iya macasti hartosna 21 juta tapi kuring apa lamun mah nyokot duit 20 isukan kayak nyokot nu saja canak 1 juta nu 20 kurang simpen di BJB mungkin mah nyana kartu supaya naon bekal kaharep sabab biasa sanes nuduh lamun mah nyana duit dulu ge ngumpul isukan apa harusnya tadi bagikan ya pasti emak imakna goreng ya kayak di enjing ayat tibang Jabar Peduli bumina direnovasi 40 juta deh ya masa juta cekap pergi dengan lebaran mah cokak 20 sisi penan kapayun bisi magering bisi mah itu ayah bekal kahan jadi emak menang berkah Pak Bupati ngilarian tempat di dia hiji emak ayah bekal lebaran 2 emak gaduh sisi penan nu katilu imah nadi omeh atur mohon teras salah jenah hapunten anu kasukun upami ngariung acara kieu sim kuring mah da sok tentiasa ibu hayang dipayun hayang katingali kapilih da eta mah kersaning Gusti dan kersaning Gusti sim kuring ti piwarang nunjuk macasti cocok macasti kapayun cocok kenging rezeki jalmi sae mancasti jalmi daekan jalmi berkah hatur nuhun wilujeng mayunan sasi Syawal 1447 Hijriah neda dihapunten lahir tumekani batin mudah-mudahan kapayun bangunan singaroja rakyatna gaduh kesadaran kanggo ngajalankeun hak sareng kewajibanana mudah-mudahan putra putri urang sing saleh pamimpina sing aradil ulamana bijaksana cad wallahu muwaffiq lahu wa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.